Aduh, ya pare barekah euy. Mantep ya geuning panen. Cenah cek tangkulak pare keur naik hargana ya pare. Ku aing si Imron, ku aing si nengalan terus. Nah, kudu ngulikeun ke batur. Dikepakeun moal ku aing mah. Alaan Mron, ku sorangan sia Mron. Kamarahan ampun geus beurang kieu si Imron si Kanil aing. Teu katempo hulu-huluna acan aing. Si Kanil ku sudah nungguan pit, ieu geus beukah pare, be aku pit baru nama aing moal kabagian. Kanil. Pam pim pam pim pim pam pim pam pom pam pam pim pam pim pam pam pim pam pim alau ieu buleun alus dijieun lato-lato ieu ah ayeuna geuning zaman lato-lato ieu pam pam pim pam pim pam pim pam pim pim pam pam pim pam pim pam pam pim pom pam 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 pim pom pim lato-lato. Tenang, domba mah kayak gak jual. 48. Buset deh. Atur ada hese bos, ngejual 48 mah. Oke dijajal kurang ditawarkan lah ke Haji. Ayo. Oke sip. Aduh, aing. Ese pisan euy. Jual domba teh. Haji sugan ya daekeun lah. 48 aduh rada berat oge ya. Nawarkeunna. Lah. Ampun tengan. Kieu karasana geuning hirup bubujang teh. Kuat teu bisa cicing acan. Sekalian istirahat di cararekan. Ampun teng Haji. Ieu dek melak naon deui atuh Ji? Ih, poek keneh titah masang sarig sig atuh ieu ampun tengan aing. Haji aing. Ngaranna jelema beunghar. Pasebut nama ku batur beunghar. Genjer masih kena dipelakan Haji. Ampun tengan. Itu masalah deui ya. Anggeus sarig sig teh naon deui wae aya di wae ya. Ya bae itu pare geus meujeunna bener hejo deh aduh. Ampun ieu mah ampun teh jaga piit meureun jaga manuk. Ampun ke teh encan ngarit meureun ampun teh ngaji. Aing sedak mandek anak buah teh butuh barang injem tibang boborod duit gede minjem duit leutik teu gede-gede acan meuni hararese sakali dibere meuni sarekan naga meuni beak bersih uneman aing anjeun mah beunghar komo-komo menta meureunnan ieu mah dumuk pagaweanna emang geus digawean meuni ku hararese dipentana teh haji jelema beunghar teh geuningan kitu boboron nulungan kana jelema miskin ngalah nara rincak nu aya ge aduh teh ieu kahirupan ku kieu-kieu teuing ieu kahirupannya teh geuningan jadi jelema balangsak teh ampun kieu kieu rasana teh gawe mah meuni gawe meuni unggal poe nya kitu teh jeung duit teh mendingan lesot ampun dengan ieu kahirupan ku kieu-kieu teuing ieu teh Mana aja itu dah. Ini perkaptukan di kebun dia ya. Tadikan katempo. Itu anak buah nasi gana. Tuh aing kudu nanyakeun meureunnan. Ituna doang dah aing sok enta udud. Kadang mah ngeluh wae. Aja lah. Ayo sabatang we, sabatang-batangna dik. Pun tengan Ulah wae. Digawe mah. Naon bos? Si Sarkim kemana Sarkim? Aduh, geus lila ieu teh tara kapanggieun teh bos jeung Sarkim. Mereka mana bos? Mereka Haji. Ka Haji. Ayo Haji. Teuing Haji teh can kapanggih ti isuk teh manehna nempo sawah sugan ti heula da. Kunya titah ieu ya nyieun sarig sig. Ya rek aya perlu we. Ngan Haji. Ulah maka Ka Haji tuh bos, di heula aya yang ngobrolan bos dah. Oh.
ngobrolan ya. Oh nya ngobrol we atuh jeung bos mah sekali-kali hayang ngobrol jeung bos dah. Bos. Kunaon ya? Kunaon aya naon ya? Nya kieu we bos gitu. Hayang ngobrol we jeung nu ngaranna bos pan maksudna uing mah pan jelema balangsak ai dinya makan meureunnan bos meureun loba duitna. Kumaha bos dieu teh nya kahirupan teh geuning kieu nya. Nya kumaha tuh meureun ngaranna kahirupan mah. Sebut nu boga jeung teu boga mah da masing-masing ge boga peran cenah mah gitu. Masing-masing ge urang mah kudu sabar we, heuda aing disebut bos gitu cenah. Loba duit misalkeun aing loba duit teh mah da ngaranna duit atuh. Boga duit gede, tanggung jawabna gede karena loba nu di tukangna kan gitu. Masing-masing ge orang mah peran gitu. Nya heuh si bos maksudna nya uing hampura we kitu hayang curhat hayang nyaho gitu bos kan uing maksudna salila ieu teh hirup teh balangsak we. Cenah cek ngadenge mah uing cek nu balangsak ieu nu beunghar cenah nu ngaranna bos ngeunaheun teh kitu bos mantap uing teh sok hayang nanya ngeunaheun teu sih hirup jadi jelema beunghar teh da jadi jelema balangsak mah kieu geuning bos. Ripuh mah ripuh ku pagawean gitu kadang-kadang model dahareun kadang manggih kadang henteu gitu bos. Iya Mron, ngaranna hirup mararat hirup beunghar gitu nya. Masalah ngeunah jeung henteu na mah sarua wae Mron. Sia boga duit 1.000, aing 10.000. Ngeunahna sarua gitu. Sia boga duit 1.000 ngarasa syukur, aing 10.000 ngarasa syukur. Lamun aing boga 1.000, coba bayangkeun we. Teh kabagian nu sajeun. Nya boro-boro gitu tanya we ka haji ku sia ngaranna beunghar. Sare rek ngeunah henteu gitu kan. Da ku sabab naon? Sieun bandana beak. Kudu diusahakeun wae panna teu pikiraneun gitu. Bener nya bos berarti tibang gitu mah tibang sering sangka meureun nya bos. Tibang sering sangka urang teh antara beunghar jeung mararat teh ngeunahna sarua ngeunah jeung rieutna mah. Kitu mah berarti uing ngeluh wae teh salah berarti nya. Ya hirup mah ulah tibang lu jalankeun gitu. Kieu bos maksudna mah duh uing teh sok ngeluh wae da ngeluhna mah ieu teh hirup teh meuni balangsak teh balangsak. Kadang uing teh sok sirik kitu geuning batura beunghar ngeunaheun meureun hirupna sagala itu aya. Uing mah pan di dieu ampun teh ngan bubujang di haji jelema beunghar. Da galak juga koret deh kitu meureun koret galakna mah meureun jigana sieun apa sieun kaleungitan apa sieun kumaha gitu. Kahirupan teh kieu bos. Aduh, ampun teh ieu. Hampura we bos jadi curhat dah, curhat ka haji ieu teh moal benereun curhat ka bos mah ngeunaheun geuning Berarti tibang sering sangka meureun kitu nya. Da heuh kitu teh mah uing jelema mararat ge. Sare mah ngeunaheun dan teu paur sugan banda leungit, naon teu da tibra we. Udang nya, ngeunaheun kitu. We eta ngeunaheun geuningan sia. Istilahna sare tibra dahar istilahna jeung uyah doang ya asa ngeunah pan nya. Ngeunah bos. Ya cik ragu Roma Irama enak tidur enak makan cenah. Tah eta bener pisan bos kitu mah. Emang hirup mah najan teu boga nu penting mah teu boga hutang Mron bener. Tah, hutang mah teu boga itu bos. Nah kitu geunana aing mah sebutna dong duit loba hutang mah. Gitu nya bos. Berarti ulah seujon ya bosnya. Urang masing-masing ulah saring suujon, ulah saring teu ngarasa butuh, ulah saring ngarasa ditindas gitu. Karena masing-masing ge peran urang gitu. Bisa mah saling ngabantu urang teh. Urang boga modal di dinya nu digawena gitu. Emang serba salah sih jelema mah. Kalobaan boga kalah sombong gitu. Nah, eta kitu buktina tah haji eta bos. Gitu tah. Itu eta saya buktina pisan eta. Itu teh contoh urang. Contohun urang meureun nya bos. Ya palebah mah kieu kumaha bos balangsak wae kieu bos. Duh, dengan geus jalankeun Emron sia teh. Beda belum tentu sia ge dibere harta nu loba kos haji kieu bisa sia mawana. Bener oge nya bos. Belum tentu berarti lamun beunghar mah teu bisa mawana jadi jelema teu bener teh jadi jelema buru. Eta kadinya bahayana. Kaharti oge bos. Duh, bos. Udud atuh bos dah. Ieu boga korekna doang eta bos. Biasana sok boga udud banai bos mah.
Buset karena tambal ban ongkos ya si Gana. Iya, tambal ban onam gitu bos, nya imah dumuk mah nya nambal sungut teh mah bos. Nah, Ya ini aya ya. Batang-batang lah ini ya sama. Ya duh, yang bungkusna weh. nuhun pisan bos duh. Alhamdulillah ya bisa aprok jeung bos duh, jadi bisa udud ya duh. Can udud pisan atuh bos ya gawe mah teh poe keneh eta di haji. Geus udah dua yang ke haji belah mana si haji? Haji paingan ge jigana teh ka sawah na eta teh da geus nempo sawah meureun bareukah besing dinas mah. Jadinya tuh. dilebakeun eta kebon awi. Tuh nu lebak deket kebon awi di Bangkari kadinya ka lebak deket. Katanya. Bos ieu nuhun banget ya bos ududna bos. Geus isep we. Bang Simron teh, kepanggih teh. Ngan udud. Udud beki. Ududna teh gablek mau korek doang. Begitu nate mah sih tibangin tahu udud doang Simron teh adana teh ngenta duit ku si Sargi mah ing sok para rusing lah. Aduh, nuhun ya. Hadena aya bos pisan euy. Yang jadi udud ngeunaheun banget. Biasa ngabejaan ka aing sing ulah tibang sering sangka doang can hirup ah. Da kumaha mah ge. Sia bos ngeunah, hirup beunghar segala aya itu ya pala bah aing mah balangsak. Da kumaha mah ge. Sia mah ngeunah nek ngomong kitu kieu ngabejaan ka aing kadu jadi balangsak. Ngeunah. Atuh pala bah aing mah da diomongan kitu. Ripuh nu aya. Tapi nuhun bos ya ududna bos. Cek bos mah sabatang deui. Padahal ada 2 batang. Bawa aja keur engke ah. Aing nuhun bos. Jangan sekali lah, Nel. Pam pim pom pim, pim pam pam pim pam, pam pam pim pam pim, pam pam pim pam pim. Alau, mana si Mang Imron teh meuni teu katempo buntut-buntutna acan ah. Alau aing ah. Mang Imron. Mang Imron. Itulah si Kanil teh. Nil, disya. Alau ah, naon waji? Lain sia, ieu pare aing geus beukah, tungguan loba manuk piit. Be aku piit mutuna pare aing moal kabagian. Alau ah, ngagebahan manuk lain waji. Heuh, ngagebahan manuk. Pokona mun aya manuk, gebahan ku sia bisi beak pare aing atuh ku manuk piit. Si Imron, kapan si Imron? Alau ah, batur ieu ge neangan ah. Goblok-goblok teh si Imron ka mana mah? Itu itu sugan tuh keur mager naon itu heuh ku aing tititah mager itu nyarigsig. Heuh. Ajakan ke si Imron nya nungguan manuknya. Heeh. Aing rek balik heula. Heeh. Heuh. Ayo. Ka mana sih kalau ngilu jeung aing? Alau ah, sugan teh ngilu jeung waji Batur ah. gebahan manuk itu manuk piit kalah ngilu di depak ku aing kalilan mah ah. Atuh ah. Heuh. Pala nu nuturkeun. Dua. Aduh, ini istilah sudah ngaso Yuk, entok aing karak meuli isuk geus galede can di Paraban doang ya. Belum kabeh ku aing jeung bulu-buluna lah. Ampe mahabu tatangga ku aing belum kabeh entok jeung bulu-buluna. Sina ngarambun, nyahon aing belum entok. Si Imron ku aing ditah meuncit ah. Tong dipikeun Imron, getihna ge nya ah. Kagetih-getih mah arah, jeung marus ku sia lebok. Ku aing bari getihna sia mah moal bere dagingna ieu lah. Aduh. Udang. Ye. Oh, sia naon Bos? Sinarian. Tungguan eta. Entok tuh aing nang isuk tuh. Ngan ngaruyung aing dipencit ke si Imron kabeh. Ngara lu entok nambahan deh atuh pipiaraan. Naon tah? Aya domba murah aing. Domba aing kamari karek ngajual aing kasih tumin kamari teh ngajual domba. Sakandang ku aing jual kabeh. Set. Tuh geus bibitna di urang aya deui. Nyari aya mah sih mangna ge geudeung ge lebaran haji ku aing bara duit. Murah tibang 82. Buset 82. Turun atuh ulah sakit teuing atuh aing duitna ge eueuh pan. Rupana teh lain domba aing. Iya aing oge nawarkeun doang nih nawar-nawarkeun. Heuh maksudna tuh turun saeutik lah. Aing duitna kamari kapake. Kapake ngabesan, itu pan dulur aing di ditu ngabesan. Teu boga duit ya ngecelok lah ka aing. Berarti geus 80 lah. Heuh lah geus, aing palingan nungguan bank keliling lah aing nek minjem.
Keliling sih mah. Nya tuh kumaha da aing pilok nu kudu nu aya di jualan, aing bang keliling di injeman. Buset. Geus lah kumaha siapa lah. Heeh. 8 boleh ya? Heeh, geus ulah lila nya mah di aing mah aing melencit entok sabisi hayang mangkat geus. Tuh aya sih emang. Heeh. Oke, pokona mah sore lah. Heeh. Heeh. Ini segala endah nu nawar-nawarkeun yang segala domba ieu tadi isuk entok. Waing entok ge can ka huap-huapkeun da hirup keneh. Ah domba ku aing dipiara domba mah jeung lebaran haji ah. Jual ku aing jual mahal ku aing ah. Heuh kayak itu teh mah da lumayan. Si bos karunya eta main ge modenan geus parem dina jual beli taneuh teh. Tara kadenge-denge nama. Lumayan ya aing ya. Tiap 48 ke 80 mah rada ayaan. Ayo Ji. Minjemannya duit malah bere-berekeun ka aing. Lumayan. Manuk, manuk. Manuk piit, hoi. Hei, 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 hei. Hei. Hei, manuk, hoi. Manuk piit. Hei, hei. Hei. Hei, hei. Hei, hei, hei. Hei. Ah, hei. Hei, hei. Ayaw ah. Manuk piit teh wayah kieu ngadon gentongan. Heuh. 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 Berang-berang jadi ah. Heuh. 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 Oh, si Kanil geus aya di sawah itu. Oh, si Kanil itu da bubuhanna kurang saengkog aing ah. Aing manuk digebahan meureun titah manuk doang masalah ku haji meureun digebahanna. Itu domba keur nyatuan ge di pare itu di hakanan pare. Teu digebahkeun si Kanil mah. Bong-bong kurang saengkog kunaon penting haji deui ngomongna deui. Ai ka si Kanil mah kahayang teh haji ngomong teh cenah komplit. Ieu mah meureun titah digebahan manuk doang nya geus domba mah jeung hayam itu we. Ampun tengan Kanil, Kanil. Nel, domba gebahkeun atuh. Malah ngagebahan manuk we doang. Nah, keun ku aing diheureuyan ieu. Heureuyan ku aing enek diheureuyan Kanil ah. Malah ka ditu we ngebahan manuk. Ku aing gejahkeun ku aing jalan dieu ieu. Alau. Itu kambing apa domba itu? Ah? Alau ah. Hei. 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 Kambing apa domba sih? Hei. Kambing domba sih teh. Wah. Kambing oi. Ai sia ku burung teh Kanil. Hah? Domba gebahan. Mak apa kita ngagebahan aga manuk? Aduh, aing ai sia. Manuk jeung domba teh eta teh anu ngadaharan ieu mah gebahkeun ngalah tibang manuk doang geuningan. Oh, sugan teh. Itu meni beak. Duh, aing carekan haji menon haji ka dieu aing ah. Wah, sudah pan wah haji ngomongna cenah tuh manuk gebahan. Wah, nyai domba mah keneh. Aing ah, ieu mah kata aing carekan mah deui. Lah, aing ah. Kumang Imron atuh gebahkeun tuh. Da bangkarak beak sapotong. Duh, yang diantep pae tuh sia mah bombong kita ngebahan manuk. Heuh tungguan ku aing digebahkeun. Aing kudu babak belur mah deui. Gebahkeun manuk tah. Heeh. Heuh. Domba teh. Karena beak sapotong Mang Imron. Burung sama. Hei, manuk, hei. Nel, Hei, loba teh manukna. loba tuh geus Heuh gebahan. gebahan terus. Heeh. Si Imron ngapa si Imron? Itulah ini si Imron Nil. Heeh tuh, nah Ini itu tuh. ngebakeun domba itu geuning biar sapotong sawah aing. Oh, domba. Ku ieu pan tadi gebahkeun domba mah. Arsya kumaha bong-bong titah ngebahan piit. Hayo piit digebahan domba beak. Wah haji tuh udah tahu cedah ngebahana. Tuh manuk gebahan cenah. Ai domba mah keneh beak sapotong tuh. Ku goblok. Si Nil ampun ting si lamun lain urang ku aing deus peupuh ku aing. Si Imron barina deui. Tuh, kumang Imron digebahkeun. Heuh si Imron sia lain deui dengan aing. Imron. Imron. Si eta domba diantep pae beak sapotong sawah aing. Imron. Naon Ji? Domba itu doh si Kanil. Ampun tengan haji sih aing ngomong ka si Kanil cenah komplit. Nya digebahan manuk doang aja manuk doang domba mah eta mah dibeak sakieu eta. Ulah nyalahkeun ka uing si Kanil tuh. Uingnya karak datang. Si Kanil pugu sia eta anu geus kanyahoan lagi ku aing sia nu ngagebahan domba. Si Kanil masa kitu geus bener. Ku aing teu ngagebahan piit bener. Piit tadi gebahan itu. Sia atuh jebrok-jebrok sok lain. Hayo domba itu mending geus biar sapotong moal nyatu atuh aing ngeureunnan.
Nyaho si Kanil mah bener. Haji nu teu bener mah. Ngomongna aing ngomong bejakeun. Manuk, hayam, domba gebahkeun. Uing eta domba, uing nu kasalahkeun piraku atuh mun itu. Malebok tibang beak sakieu eta saeutik eta. Teu kanyahoan mah nyanyao. Pan uing itu menarkeun sarigsig. Melah genjer kunaon emang. Hosea meni make urat ka aing. Heuh aing ngabejaan si Kanil geus bener dumuk. Heuh sia tuh hidang-hidang kawakeun teu hidang ku si Kanil atuh. Heuh aing nyaho sia nyari signa itu atuh bantuan si Kanil ngebahan domba naon. Nya geus eta biasa potong jatah sia ku aing sabulanan moal dibere daang. Alau Mang Imron bangun dek dibere daang ku Haji tuh. Bager sih wajah aya nama. Beraang wah meureunannya. Ngeunah alau Buset haja meni ku tuning dengan meni sabulanan teu dibere daang atuh di bangsa kieu eta. Ieu ge lamun uing teu kaburu datang mah meureunnan beak. Duh, aing si Kanil gara-gateun wae. Duh, aing anu babak belur mah. Si Kanil wae disasalahkeun sia alo aing. Pugu sia udak domana tuh sarampangan. Modarkeun domana tuh domba batur ge keuneh. Buru aing rek balik rek daang. Ngilu atuh haji rek daang dah. Ngilu. Aduh. Hari rek daang masih hayang ngilu sia pagawean teu deken bener ge. Aduh, nyeri pandirikan aduh. Pandirikan parindikan. Aduh, ngilu daang aja aduh. Diriak ongkok wae kali dahan mada. Aduh. Udak tuh domana tuh. Aduh. Buru. Ada. Kuna mana penting aja teh. Aduh. Aduh. Domba gara-gara nama. Aing si Kanil dia. Nah. Aya ieu telag-telog gue si Kanil. Nah. Beak ku aing hayeuna ieu hajina ka tempo balik ya. Aduh. Awasian ieu ku aing dibales ya kasih aing ke nama ieu. Aduh, yo. Parindikan aduh. Hil. Nongkrong wae di gebahan piit itu. Aing rek balik rek daang. ayo. Kese madangna pandarinya. Heeh. Urut aing geus madangna. Alau Haji dek nguah balik sedep nguah sop buntut kambing meureunnan di imah. Alau enga. Alau Mang Imron naon? Iya, gara-gara aing aduh, aing Kanil Naon? jadi bejakeun nya tadinya. Bejakeun naon? Domba itu yang ditalapung aja tak pandirikan mending nyeri dah. Iya tah. Anu kitu pandirikan. Heeh. Parindikan. Parindikan aduh. Pandirikan nyerieun. Tuh, iya dulu ngalah aing gebahana domba, ayam anu sejenis ngabeakeun pare gebahkeun ulah tibang manuk doang. Domba eta meni beak hampir sarorog eta. Tadi ongkos dek dibere daang ku Haji. Duh, bobore daang, batur ulah daang sabulanon gara-gara beak ieu eta. Juga dia dek dibere daang tadi. Duh, aing sia ka dia. Ngomongin aing gara-gara carekan aja nyeri pandirikan ya. Kumaha? Gandong bakal ditu tuh ka saung. Ayo. Terus. Kayak digandong deui Lalaunan terus. Nyeri parindikan dia terus. Aing ngaus. Ayo lalaunan ieu nyeri parindikan Mang Imron. Alau segala nyeri pandirikan Mang Imron ade aing Kan itu ka saung terus. Ya apa berat Lalaunan atuh. Ayo aing berat Aduh. Alau Terus tuh ka saung dah. Ditendang haji. Aduh. Bisa Haji tuh dah sagala ditendang ya Mang Imron Oh, burung-burung teh aja dah. Pandirikana pan eta kena. Aduh, enggak. Laun aduh. Kita mapai ieu teh kanu setang seher meureunnan. Nyampe setang seher lah eta teh.